abdi dengan ieu patali badal dadakan ieu mah abdi segana dongengkeun urusan ilmu pangaweruh dina kaitan ibadah haji sadayana tos dibekelan ti kabeuhan masing-masing trik sinar carana enteng ceuk abdi mah gayana teh bareda jeung tong silih gendeureun punten sakloter oge anu janten para saya teh kitu Pak ngalaman ku abdi teh mah kabeuhan itu mah kitu kabeuhan kieu uduna geus sakitu imuruna sakieu muni mahal imah murah aduh teu ka dieu di ditu eta teh kade mah bakal kitu teh Pak Bu itu mah ngeunah bawa ka kareta cepat teh anu lungsur yang sakieu uduna sakieu tambah udunan ka umah terang mah umah teh kita berenang kasar mah ieu teh naon kuli manggul kita bakal bilih punten ieu mah belak-belakan ieu mah dan pengalaman teh bilih di KBH teh asa ngidugikeun kita bakal aya di umah teh anu manggul kuli manggul teh anu hararideun gitu teh anu manggulan koper ngabantosan anu gelombang kahiji ka Madinahkeun akan ka Mekah urang mah teu mikiran koper Bu Pak urang mah teu mikiran koper engke nu balakeun menta henteu ngan lamun teu dibere nutur eta teh kitu Pak nutur teras urang mah meureunci ketisingnya dan bahasana gitu dan moal ngartieun meureunnya nah eta teh bakal eta teh kempel ceuk karung sakudunan sekian real ewan ceuk ibu teh punten Pak ieu mah pengalaman abdi ningal jamaah pilih mata leungitkeun heula rek berangkat nya paniatan pamaksada teh gebyur ada naon gebyur teh piurkeun we urang khusus urang teh rek namplokeun rasa dina hate urang mun ceuk bahasa mah rindu ka Allah hayang ibadah hayang namplokeun rasa hate mokuskeun keun teuneun urang Indonesia teuneun dulur anu umur mah baraya datang anu di umur mah urang fokuskeun diri urang jadi ulah utang hitung deui kaitan jeung waktos kaitan jeung materi sapanjang insyaallah Pak Bu abdi nyakseni sanes abdi ngalaman abdi nyakseni jamaah haji bawa istri bawa pamageut anu hitungan asaran anu teu hitungan katinggal anu dihitung waktos capek moal syarat anu dihitung artos katinggal lungsur nang sarana teh bener lungsur nang sarana teh Pak katinggal da ari itu ngeuleuh teu balik tapi mah tugasna ibadahna teh ngan ningal 400 sekian jamaah katawis bahkan sallallahu alaihi wasallam ibu bapak sadayana mun ceuk kasarna lamun berangkat haji gumantung paniatan ti awal ibu paniatan ti awal punten lima ibu anu tos kabayang ku ibu ibadah haji ieu niatna tos nekertep dina manah naon sija ibadah Pak cik ieu mah nu bener ieu mah nu bener dina hate ieu urang budak sabar naon bakal buktos matak ceuk kolot dengan kade di ditu mah bakal loba kabuktian sering ngadangunya bakal kabuktian da di lemurna kitu di ditu mah bakal kealaman kabuktian tukang teungeul itu bakal loba neungeul cenah aya bahasa kitu nya ibu bapak sareng-sareng lamun menyebutkeun kabuktian begitu kabuktian dari diri kabuktian saperti mah nganti dia mah teu ngarasakeun we cuk kata ngomong hate di dagoran Allah teh arek-arek aya ditu mah bubuhan sakedeung waktuna jeung urang teh caritana ingetna ibadah seueur gambaran-gambaran tah hiji abdi punten ibu bapak sadayana bilih no gencang pamaksadan paniatan sadaya naon paniatan teh bilihna aya dibuktoskeunna bilihna dipasihan gambaranana kanggo ibu kanggo bapak sadayana katawis pami disebat abdi nyakseni teh nyaan di antawis rupi-rupi sing horeng pengalaman sing horeng paniatan ibu paniatan bapak ti awal ge brak dongkap ka ditu katarawis kataringal katendong
mangkani hal eta teh anu janten patokan awal hiji panginten anu abdi sejalannya teh mangkade da kalah kumaha oge ibu bapak Pak itu meureun anu 12 tahun atau 13 tahun ya bapak itu terdaftarnya 13 tahun kumpul-kumpul meureun ayeuna laksana teh kira-kira meureun ari jampe tawaf niat haji niat umroh tawaf sa'i teh geus kabaraya geus harapan Bu bapak meureun milek keunana kain ihram tos biasa tos kohan Pak tos biasa ngajan aya nu diiklan teh aya nu didungkeut aya kumaha ke eta mah enteng gampil Pak nu sesama kahijina kade niat urang sadaya margi sakali deui buktos na ditu aya gambaran anu kacida hebatna pikeun sakur-sakur jamaah sadayana dipasihan gambaran hiji eta lajeng nu kadua Bapak Ibu sadayana engke ibu bapak tong aneh jeung tong manganehkeun nalika dongkap ka ditu ibu sanaran bapak gaya urang Paseh gaya urang Sinangsari meureun gaya urang Cipaku dongkap teh ka ditu rupa-rupa gayana salatna rupa-rupa wuduna lamun pernah memerhatikeun wuduna rupa-rupa dina rupa-rupa eta kade dina rupi-rupi eta sadarupa praktekna dina rupa-rupa eta kade ibu bapak sadayana udah gaduh raos urang anu bener lamun urang anu bener pasti nyalahkeun itu nyalahkeun anu sanes tong ujung jeung urang tong ujung punten jeung urang luar negeri jeung bangsa urang jeung saurang Jawa Barat jeung sabadung keneh di ditu bakal seueur bentenna tiasa janten jeung salembur di Paseh keneh bakal seueur bentenna bakal seueur benten lamun urang aya kereteng ngomong ngabeundeurkeun mah tah eta bibit buit di Paseh panura teh kan gidang ropas pusuk eta dijagi ibu teh bujeng-bujeng jeung tatangga jeung baraya ibu bapak punten aya anu suami istri ibu seueur sareng sarawena atana piraka ibu sareng putrana salaki jeung pamajikanana tiasa janten Pak di ditu bakal benten gayana ibadahna bakal benten punten beuki mah bapak abdi mah geus yakin komo caroge abdi eta jeung bojo abdi mah dilatih teh mang tahun-tahun di KBI hari sagara moal dugi kabeda tah cantos tah pertaruhan ti awal kuwi kana niat urang teh pertaruhan ti awal kuwi tina niat urang numawi kade panginten ibu nu kasaksian ku abdi ningal dari abdi mah walileuh laksanaan ibadah teh udah ribet we jeung pagawean petugas mah kesalahan jamaah yang kesalahan jamaah Pak jamaah ngancep duduk tawaf ngeriling deket hayang da hejo kana naon Hajar Aswad brodol teu apa sieun kadaru kuat nu sekolah teh duduk ngawur we tapi dina sajarona teh katinggal mana anu bener lempengna katinggal dina praktek eta teh mana anu teu leres dina praktekanana hartosna kembali di awal hiji kade ibu bapak sadayana niat nu pangutamina niat teh puncakna kieu puncakna ibadah haji kalah kumaha ge taubat sakali deui puncakna ibadah haji urang kumaha wae ge taubat sumrah pasrah ka Allah Subhanahu wa taala nyangakeun matak aya al hajjul arafah di arafah teh nganyahokeun kana diri
nganyahokeun kana diri saha diri jeung kumaha kaayaan dina diri jeung gubratna ka alam dunya anu sakudna kumaha anu diparentahkeun kudu boga diri urang tegasna Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang salila saat acan ibadah haji seueur no gencang kalakuan tah puseurna tarapi puncakna ibadah haji teh nya taubat. Mata ibu tong seueur teh ngadoa yang punten paniatan teh ibadah haji dina haji masuk aya dina nu bade ngalaksanakeun ibadah haji teh anu jajab aya nu naon teh anu nempangan ibu cenah bapak ece panggupaikeun abdi ngajawab teh pasti ngajawab awalna naon cing insyaallah pamitan insyaallah sadayana ge digupai ku abdi siga nu yakin bakal ini wae sok seueurnya panggupaikeun we abdinya pangdoakeun abdi tah ibu punten da sabarna mah tong bujeng-bujeng ngaduakeun batur tong boro-boro ngaduakeun batur bahkan punten kan di Madinah mah da ukur arba'in Pak Bu di Madinah mah ukur arba'in punten sanes ngamurahkeun arba'in ya masada tanpa sunatan ukur arba'in sareng wilayah Madinah mah da alif dibanding sareng di Mekah. Untuk kantos umroh mah pastilah manupika kalaksu di Madinah mangan pedah sami bentuk hotel teh sarami Pak carki pernah lagi ikut abdi mah disebutkeun jalminya mah dengan madorakakeun ngomongkeun kan janten contoh bapak bade ka mana bade ka Nabawi Pak bagetua deuna bade tak acan waktos nangkes cenah pokona mah abdi 7 kali cenah umroh teh. Ya aya, 7 kali umroh teh. Janten ka Nabawi teh atanapi di Mekah abdi tos biasa. Tah kedalna kitu tak 2 dinten 2 wengi cara kita nyasarna teh. Anu tos 7 kali teh nyasarna teh. Padahal Madinah mah pami atos kantos, Madinah mah alif Pak. Bu, ali teh kitu cek kasarna di hotel Madinah ibu calik teh lungsur teh paling kahalangan sa hotel tapi 2 hotel dugi we ka Masjid Nabawi caket bahkan ukur kehalaman ku halaman Masjid Nabawi aya upami nanti caket ngan kade sacaket-caketna di Madinah orang itu nyebutkeun caket leuwih ibarat abdi nanyakeun di kampung caket balik ditu leumpang teh noprot ke saya teu kira ukur kahalangan ku taman halaman Masjid Nabawi Pak ngan negana teh 2 kali jalan harupat eta teh halamanna teh caket alhamdulillah cenah abdi mah teu kahalangan lungsur hotel langsung cenah Masjid Nabawi kahalangan ku taman ngumpul taman teh ageng teh tiasa 2 ataupun 3 kali jalan harupat paling pami mapah teh upami ka kuping ada mapah urang ka masjid tos tiasa tos lewat ke komat kumaha eueuh jauh teh hartosna maksud abdi eta teh kalau caket benten nalika ibu sareng bapak aya linggih di Makkah tah gaduh raos ngalaman gaduh raos ageng pangharepan sapertos kitu jeung ngemut-ngemut urang anu di lembur eta teh tami yang malik kabutni saur bahasa kolot meubeut malik kana diri urang kaum panginten gaduh angeuhan geus sabaraha kali umroh geus ngalaman insyaallah Pak upami dibandingkeun punten antawis anu umrohan nunggul sareng dina waktos hajian teu saparapatna acan pangalaman anu bakal kaalaman ku ibu sineurang bapak lamun ibu sareng bapak kantos ngalaman umroh sakali ataupun 2 kali tiasa janten da umroh gampil atuh ngapa ukur tawaf atau kantosnya mikot paling dekat tanib teras tawaf teras sa'i tahalul beres dan lobana umroh mah ulin jarah kamana namanya berkamana sipitur lah jadinya ukur sakitu umroh mah mikot
Ditani mata nabi di mana nu cakep teras ka Makkah ngalaksanakeun tawaf teras sa'i teras tahalul paling lami 2 jam ge beres rek sabaraha puluh kali oge teh sasadar mah ari kuat mah sakitu nah habat lami aya nu salapan din eta mah tamil jeung campur aman tah dina nalika hajian ibu awal sadayana ke bakal aya iber tenan aya kabar informasi Bapak Ibu jamaah Indonesia jangan sampai masuk ke Masjidil Haram untuk dari jam sekian sampai jam sekian oleh sebab itu jadwalnya jamaah dari benua Afrika ulah wantu-wantu di teh sesologoto udah hayang ulah bahaya pangijeng nu karitu kahiji ngantos ka udina nu karitu da punten ya nalika anu dibahayakeun dihariwangkeun ku sadaya petugas ku sadaya KBIH ibu bapak sok tetelenyengan nalika hoyong ka Masjidil Haram ta eta sok leungit teh Pak ta eta omong punten yen anu lansia aya anu tos dititipkeun ti awal kedah nyana kursi roda aya ibu-ibu piwarang nyana kursi roda ku kabehana aya bapak piwarang nyana kursi roda aya siap-siap ya Pak ibu sadayana urang sumerah pasrah deui tantos kieu teh istitoah kesehatan sareng kebijakan sanes kantena ieu teh demi kamanfaatan ibu bapak sadayana mangkade anu janten hariwang ku abdi mah jeung kaalaman ku sabab sumang teuing bapak teh sumang teuing ibu teh ceuk iber pamarentah ti maktab ti kloter wayahna ayeuna mah tong aya anu ka Masjidil Haram sebab kahiji cuaca tinggi panas nu kaduana ieu bentrokan jamaah dikhawatirkan akan memberikan dampak yang negatif untuk jamaah Indonesia hariwang kagele hariwang kasalai hariwang katubruk tama pada ibu teh ulah maksakeun keneh aya di wartosan Pak ku karo masing-masing ulah dahanger Pak Bu kade urang mau nutur teh dina waktu nama cejereke berget hayang we naon sababna mumpung aing teh cenah geus di Makkah 12 tahun 13 tahun ngadaguan teh iraha deui engke macan tantu ka dieu deui ta eta penyakit teh Pak ku abdi ieu Pak tong Makkah tong angkat tos berjamaah aya di masjid aya mushola hotel ge garadug gaduh mushola masing-masing oh Datuk Abdul nah punten Al Haramain Makkah tanah suci kade kalau kakurung sareng hotel-hotelna kakurung sareng hotel-hotelna dugi ka punten anu hoyong da dugi ka Masjidil Haram sanes kantena iber ku pamarentah teh iber ku petugas teh ulah ieu mah bagian batur ieu mah cuacana ekstrim jangan sampai jamaah Indonesia masuk apalagi yang lansia tidak bertanggung jawab Pak tempo reksana tempo tedamang mah tempo nyasar mah tempo kalangsung mah repot mah sanes wungkul petugas tabu sanes wungkul petugas negara sanes wungkul ketua rombongan tapi anu sakamari leuweuh jeung tasana pala diluneangan eta teh ngemawi afdolna pamarentah teu boleh unggal tahun we kakurung 2025 makom aya disabilitas biasa janten panggil disabilitas aya kecacatan tertentu anu berangkat kade ibu utamikeun mah parukunan kawajiban dina sagarupani ibadah haji ibu senarang bapak keun urusan afdol urusan padilah kinten-kinten aya urang mampu sareng dikengingkeun ku petugas laksanakeun tapi ulah dugikan ieu ari pasunatan diutamakeun ari kalebah kawajiban ke parukunan urang tinggaleun dan kita biasana tentang KBIH pamitelapatna program umroh aya nu genep aya nu 7 kali tepatnya
Nah, tapi kacang kantos dengan kabehangan terang teh aya sabaraha kali KBH ieu jadwal umrohna programna 7 cenah tua kade tanggal sekian bisa teu meunang cenah abdi tanggal eta ari oper tah jamaah kade keur sumanget kitu teh engke ti KBIH atau ti karom aya iber kitu maksakeun weh bapak teh jeung ibu nu repot sadayan tahan da sifat punten sifatna sumanget sareng kahayang ibadah teh tiasa nimbulkeun jadi madarat ka umum bapak sadaya. 2 lajeng katilu ibu bapak sadayana tah hiji kade paniatan nu kadua ulah maksakeun hal-hal anu kinten-kinten ukur fadilah sanes teu hoyong sadayana sanes teu hoyong sanes nyapirakeun urut urusan pasunatan anani ibu ulah dugi ka awak urang energi urang seet nalika ke armuzna terang armuznanya Arafah Muzdalifah sareng Mina kumaha sumangat deui moal ti memeh tanggal 7 8 Dzulhijjah teh sumangat burber numpun jong-jong puguh eta teh istirahat total siangkeun magi engke ka Arafah tah puncakna seueur ibu jamaah nu maraksanakeun teh maksakeun cek abdi ibu bapak ulah saena mah siapkeun hate urang siapkeun jiwa urang siapkeun badan urang sakedar deui tere armusna istirahat sing cekak mun bapak ulah wayahna ulah ka Masjidil Haram ibu ulah ditirik-tirikan we balanja eta panyakit kita kade Pak bapak di sareng bojona kade papaitan di awal ulah hejo kana balanja dan teh so akrab pisan pareundeun karena umroh pasti jadi kaleng urang teh sabab teh balanya diajak pahalanya ibu mau Indonesia sok resep balanya kebiakeun teh ayeuna supaya itu geus tumplek tapi aya buktos Pak Ketua abdi mah alhamdulillah kupun anak kanggo korma-korma mah disadiakeun ti pasar baru teh nya ti pasar baru nyaman we sadaruna jangken moro mulan hajian abdi mah rek fokus ibadah geus leuh adi teh mah atel dina hotel teh geus teu kaur beres saeutik teh geus jelas deui berdeui ka ditu berdeui da buruhan ningali abaya anu anyar geus abaya kaptan teh da inget ka anak inget ka incu nu leuwih asdam nama aki-aki meuli totoongan inget ka incu ya Allah, cik fokus ibadah eta teh. Luyu jeung paniatan ibu ti awal. Entah kan itu. Entong pemikiran itu fokus ke nulakna. Tah bakal halaman sing emu teu bahasa abdi. Tong borong udah mora nu rempo oge nu lansia cik atuh kali-kali cenah mah teh bawa da hayang balanja. So bakal gitu. Tak mangkenya bakal hate hayang geragat lomba jamaah ditinggalkeun ceurik perlihat ibu kunaon nangis arangkat cenah rancang sakamar mana balanja nepi ka ceurik tinggalkeun balanja bahkan punten teu sakdi abis sabaraha kali nu menerkeun pasea teh paraseha Bu parasea serius abdi tahu nggak bohong ya kasaksian parasea menerkeun ngagurkeun nu pasea lain jeung batur salaki papanjikan jadi ya sang ibu sareng bapak sareng bojona karena bapak sareng bojona ibu teh nah Pak abdi mah insyaallah di Indonesia ge tara pasea bisa jadi gitu Pak kami nu pasea teu pira urusanna teh ini dicarek balanya Pak lamun sareng bojo pasti bakal gitu cari balanya atau nu kadua elodan bulan leuweung teh beda-beda ieu lain ngaboboh Bu punten lain ngaboboh dari nyaksieun abdi keur tuang enjing-enjing Pak Ketua punten biasa ka lantai 12 itu lantai 12 14 Pak puncak tertinggi teh pami telepat abdi di Mahbas teh lantai 16 paragi ngeuseuhan keur nenda kerunjung
ketua regu, Pak hapunten biasa naik ke lantai 13 aya naon Pak punten sunatan ieu panglereskeun aya anu getrek pas saya dog teh abis hariwa hiji hariwa anu kadua ngarakeun anya jamaah jeung jamaah pas saya aya di tempat teh salah jeung pamajikan ya Allah ku ece akang kunaon teu pira dicarek balanja nepi ka guyur eta salantai apal si eta pas saya salantai seberapa puluh kamar gorgarna ya Allah ya Rabbal cika tuh adat pasipatan pasien atau dikubuk di Indonesia jadi teh nama adat warga kalibadah tak masalah itu biasa jantan ibu bapak engkete gogoda nate leuwih-leuwih keur ibu cicing di paseh keur cicing di lemur hawa nate matak panas teh matak diwarti-warti tidak rompas usul ini hartina teh ulah nyen perkara pidorakaeun nyacat batur gerehan ngagenggerekeun lain ukur rek dibales ieu mah noda kana ibadah haji urang kaduana bapak loba gulan piler ka di ditu teh Pak loba gulan teh loba nu araneh Pak loba nu harenan ngaluwihan di pamajikan isi Kang Asep nyalira ditu Asep berangkat nyalira sang pojok nyalira gogodana teh leuwih gogodana teh leuwih Pak uringan tawaf mah ihram dianggo pan si eta mah ulah di kurungannya ulah di kurungan Pak ada deui hilap Pak oh cek si abah teh apa da abah mah geus kolot moal mudah-mudahan acan cantang tuh Pak kitu mah kade cantang tuh yo urang teh mendeg-deg ka kagesek kapan kertawa mata kagesek mata punten ibu osok disuk nanti dikudukeun ke dasar mahram teh upami ibu disarengan ke putrana kana piku carogena margi diaktif bilih punten Pak ibu upami abdi saran bilih ka bayi habenten saran abdi katingal efektifna upami bapak sareng bojo teh dipayunan urang teh bisi bilih abdi mah saran ti abdi biasa ka bayi habenten laksir anu dipengker Pak ditungtung ditukang mentingaleun lapur tah mentingaleun lapur kapegat lapur jeung cantantu sagancang urang salakina Pak bapak sareng bojo bilih tapi kumaha carana dihareupeun urang kep lain ditangkep jaga pan kitu afdolna salaki ke pamajikan mah jaga ku urang lain digusur mah Pak hariwa naon nyiksa pamajikan monggo jeung urang rek malik apan punten padilanina tawaf kautamian dina tawaf ulah wani-wani malik ka tukang gitunya hayang salamet pamajikan urang hayang salamet nu dilindungi ku urang pamajikan urang teu na dihareupeuk jongjon sok mama sing jongjon ibadah tong luak lieu jongjon ngabadug aya bapak kitu Pak kadang teh bilih bapak sareng pojok ibu teh di sacarogena teh aya dongengkeun bilih sareng bapak di kantor teh kadang teh kumaha nu nyalira anggap we salaki urang di tukang geureungan dan bapak mah bapak ya bapak abdi saran si bojo urang teh jalan urang teh badug digigir kabadug ti encah badug ti katuhu tada kertobak itu pamajikan urang usahakakeun lindungi urang eta dong sakit tanggung jawab gede tapi teu kitu di ditu biasa janten Pak salakian pohon ka pamajikanna teu saketik cek ieu teh kade wah lalak salak gitu patut mana naon nanti asa janten bawa salak ibu ge bakal kitu sababna biasa janten Pak bapak akan cek mana bojo geus ka hotel astagfirullah tinggal di Masjidil Haram aya gitu Pak aya abdi kemegang da abdi berangkat nyalira petugas ningali salaki pamajikan pasea ningali anu dina keur tawaf hare-hare salaki ka pamajikanna abdi namana emut
Allah bisa jadi orang bakal gitu kemajikan gegebegan Pak sabab rupi-rupi perbuatan rupi-rupi sikap urang antawis bojo kacarogena caroge kabojo tah di rumah katawis Bu katawis naon sababna ada 40 dinten 40 wengi sasaranna Madinah nikah katingal adat pasipatan urang sadaya lamun cek urang dieu mah dari ditu bakal katingali cenah kalakuan teh gorengna teh bakal ketemu nya da babarengan atuh babarengan jeung tatangga jeung dulur anu saantragan babarengan eta anu jadi bibit duit ngaleungkeun kamabruran ibu jeung bapak nalika mulang ka Indonesia cik nu mulang sok aya nu marapageun benten marapageunnya teras tatangga nyalamkeun ibu wilujeng Bu Haji jawab budak-budak urang teh nya dileuweung teh disebut haji teh disebut haji kumaha alhamdulillah asep cenah ibu mah atanapi si bapak mah lancar alhamdulillah hidup teh lungsur langsar jeung balalagur da bubuhan panginten ibu mah bapak mah di lembur mah teh midamel seueur ka saya dan itu teh seueur nu masihan tuang seueur anu ngajajab-jajab pupuh si lain teh minum kalangsu eta teh minum kalangsu Pak langsung kade ieu Bu punten lamun ibu seueur dijajab-jajab seueur dijajab-jajab ieu teh abdi mah sataacan berangkat aya tatangga ya wargi ibi kumaha alhamdulillah nangjana cenah lancar dah di ditu mah nibalakeun naon dianteur tobih teh dianteurkeun keur dianteurkeun teh dipasihan tuangeun cenah hareun jeung sagarua balakeun nya meureunna teh nya meureun pagaweanna amal ibu we keur di lemurnya meureunna diperangieun ka hadeang dan ditu ge dibalas dianteur-anteur kudu langgeng badak teh dianteur-anteur abdi teh oh nya abdina alhamdulillah nahaman mah abdi ripuh nganteur-nganteur jamaah anu kalangsu ari setiap petugas mengantarkan jamaah ibu sudah makan belum pasihan teu peduli Pak abdi jamaah anu ku abdi di sana atau batur nu penting jamaah anu diantarkeun ku abdi ngeuring ngantarkeun kan kieu posisi aya jamaah langsung cana ku abdi tapi hotelna anterkeun ka pos 2 engke teh di pos 2 aya nu nganterkeun deui matak lamun cek ibu lamun aya dongeng ya ibu bapak ya jamaah haji anu baheula balageun alhamdulillah ibu mah kapungkur dijajab-jajab balageun geus lain teh langsung mahal teh anterkeun ti ditu dianterkeun ti dieu eta teh tandana dioper-oper teh langsung nyasar jauh dibere tuangan dipasihan tuangan bageur da nya petugas teh kewajiban kajian abdi seeh sudah makan belum ibu sudah atas tuang tak acan bujung-bujung tuang halung ka hotel we pasihan teu apa abdi jamaah tapi tugasna petugas anu dirarompi hideung Pak dirarompi bangke teh lamun tah pilih ibu pilih bapak da kantos bakal nyasar ngalaman pilih ngalaman tong hariwang tong sieun tinggal we aya petugas sampeurkeun asongkeun we kartuna sina di barcode ulah seueur nyarios kenapa Bu saya lupa hotelnya ini dadak tuh kudu bacetro cari nak curi ini sagaru Pak tau dan teh rapang Pak petugasnya di Nabawi rapang lamun cek bapak teh wah kira tuh alun geus kolot ge cenah panjang ingetan ka langsung ulah kitu bahasa da abdi ge gede hate petugas ayo petugas ngalaman ka langsung minang nganter diomongkeun ka Indonesia teh diomong-omong dah abdi capek Pak di Madinah alit ini Pak mohon maaf ini petugas haji Indonesia ya ini ada jamaah dari Sumatera nyasar anterkeun Pak apalah Jawa Barat tapi kewajiban nepi ka capek nepi ka poho hotel urang belah mana ieu urang ulang ka mana petugas ekran itu sami jamaah ge Pak sami jamaah ge ibu hiji waktos ngalaman komo upami ibu sareng bapak ai lebat
Takkan kete ayahnya gerbang hiji dua tiga tetenya di Madinah ya, karena di Mekah Madinah pada gampil. Di Mekah teh digiring, bros teh asup, cek ibu teh cek bapak teh mau bawa keluar ke kadinya, kade keluar teh bisa jadi beda, jeung pasti bakal beda. Asup kadinya kadinya cedok, telegenya tawabot tadi perhatikan aya tujuhna hejona lawang ke kasain pas keluar ieu teh ka mana pantau belah mana kitu kene sarua ceuk abah teh lamun ukur ka Masjidil Haram keluar teh sarua tiasa janten eta sarua teh ceuk urang padahal nyata nama nalika kos salat berjamaah di haram pantok masuk ditutup pantok keluar arahna beda tak eta nu bakal seueur nyasar lamun ibu nyasar tong hariwang jeung curi palilihan merah-merah tong lamun nyasar biasa da seueur nyasar Pak seueur nu kalangsu oh hayu loba doraka menunggal tong rasa kitu tong rasa urang sieun kalangsu sieun nyasar entong tinggal petugas teh harapan Pak di Masjidil Haram teh petugas katingali ka hiji label merah putih bendera dirompi sampeurkeun asongkeun kartu dari Jawa Barat Pak lupa lagi hotelnya beres kemariwang cicing we engke maneh nu pakik ka ditu anterkeun lapar dibere ai dongeng ka Indonesia alhamdulillah seueur balageun monggo urang teh kalah ini katiluna ibu bapak sadayana tos satu taupat panginten anu janten patutan bang urang sadayana kabeh bilih ulah raos mulang teh ieu terakhir punya dabeui dari dongeng sadayana mah ngantos seueur pengalaman dan kepangintennya ai praktek-praktek ngan pengalaman abdi jeung kaduana nu hoyong ku abdi diwanti-wanti nalika ka para jamaah oge atanapi sawarakali abdi kantos nawalan atu saparge kade mun hayang sadayana teh hoyong mabrurnya leuwih teh mabrur sareng mabruroh Pak ciri nu mabrur nu kumaha Pak Bu nu mabrur atanapi nu makbul dan kumaha cirina sedangkan burung nanti pantai lintang ti kajaba lintang ti surgana Allah cik nu mana nu mabrur teh enteng Bu kaciri nu mabrur mah sepintas we hiji tong loba ngomongkeun pangalaman anu tong loba nyaritakeun anu kajadian di Mekah di Madinah komo teu kaalaman abdi sawarakali bahkan seueur kumaha lancar da ibu teh bapak teh da hararateuh bibir teh so geus mulang dina kapal geus getek aya ngomongkeun hayang nyaritakeun pengalaman brot teh datang ka tangga anak incu pada mama kumaha ini alhamdulillah ini teh jaga kitu mah eta mah tapi cenah anu sakamar jeung nini masih eta cenahnya da rek mabrur kumaha ibu tutup lah mai urang kinten-kinten anu matak muka karena kekurangan tong waka diri urang nu batur da urang mah pinter ari kekurangan diri urang diomongkeun eta teh diomongkeun kekurangan batur dicaritakeun da katemong Pak goreng anu babarengan jeung urang teh ibu punten opatan sakamar engke teh bakal loba ka gorengan anu teh mongkeun jeung bibir teh ateul geus kalembur diomongkeun cirikeun sok ieu mah pilih bapak terpercantan sok taroskeun anu pernah berangkat jamaah haji nyapanya didongengkeun kumaha sakamar jeung saha jeung anu kumaha kajen eta masih eta ih teu boleh leungit we geus capek nanaonan apa yang mabrur eta cirina mabrur enteng Pak urang hayang mabrur ka malaikat teh cenah adilah puntennya 40 dinten mah tong wakain kah nya Pak di dieu di pasien sami jeung abi urang cik ancung akur 40 poe 40 penting malaikat teh nganter ka kabeh jamaah haji anu mas mulang haji cicing maturan saurang asa hiji urangan teh kana cek pun guru ka pun guru
rek marengan kumaha karek sapoe kadua poe istirahat nu daratan sadudulu daratan kumaha geus ngomongkeun batur sakamar geus ngomongkeun anu indit bareng alam kumaha lancar alhamdulillah lancar kumaha kitu seueur nu kalangsu eta mah komo sakamar jeung mang nanaonan cukup mabrur nah seueur nu kalangsu tong bujeng-bujeng batur emang ge ngalaman kalangsu mending keneh kitu ngan abdi yakin ibu sok apa nu kan kantos naroskeun nu pelaksanaan ibadah haji jarang ngomongkeun kagorengan diri masing-masing geusnya pasti diomongkeun alhamdulillah ibu alhamdulillah bapak mah garesnya aya teh ngomongkeun aduh maos we eta mah abdi cenah akang minum kadeungeul dari masa dibeungeul jarang sok karos kumaha di ditu ibu haji kumaha alhamdulillah ibu mah kieu jarang ngadengkeun maehna kalangsu jarang ngomongkeun maehna pasea jarang ngomongkeun kalengitan duit jarang manehna ngomongkeun nyasar tilu poe tilu peuting moal naon sababna aya diri nama ditutupan diomongkeun mah kakurangan batur eta nu mabrur teh naudzubillah min dzalik maka abdi titip ibu saur sepuh oge nalika mulang engke kira-kira urang teu bisa ngungkapkeun dina loba kakurangan diri ulah wani mukakeun kagorengan batur babaran urang tah eta teh penyakit eta teh guyub sadayana da abdi kekete kaya ngomongkeun urang ditu urang ditu sanes kan balik ibu bapak sadayana abdi titip imapunten alangkah nanti abdi ngan anu jelas kade utamikeun kafarduan parukunan sekarang kawajiban pasunatan laksanakeun alhamdulillah teu kalakonan utamikeun nama rukunan terakhir nama kalau Parahun pantos nu didongengkeun ku abdi tiasa janten bakal rupi-rupi anu bakal kaalaman ku ibu bapak tiasa bakal sami kaalaman tiasa beungan anu jelas abdi ngadongak mudah-mudahan urang sadayana ibu bapak sadayana unsur bangsa dilaksanakeun sagala ibadah haji amin amin itu panginten di simpul 5 sanes kantena ngatur wilujeng panginten titip di akhir kade menjelang samingon menjelang pada berangkat mah sok di kampung masuk seueur anu marhabanya sanes-saneskan tenah tak istirahat saya nama ulah dugi ka bade berangkat repot kirang bobo saneskan tenah punya kayak mah istirahat mayuna samingon pada berangkat tak itu wonten ibu bapak sadayana mudah-mudahan ibu usul bangsa bapak sadayana nuju sakumaha anu maksud puncak haji urang adalah nyata taubat urang ka Allah Subhanahu wa taala semua pasrah ka Allah Subhanahu wa taala tong seungeun kasusah abdi kahayang peda incu can kawin bae anak can menageun lah fokuskeun diri urang semua pasrah layakna Nabi Adam alaihi salam Ibrahim alaihi salam sama-sama amin ya rabbal alamin hapunten ibu imam aladar dan wabillahi